minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Wallahu a'lamu bimuradihi wa kadzalika lanalika ya mangkono ay kama bayana mazukira geseka barang kang wis martalakeun isun agung ing barang kang wis den tutur ya manusrifu martalakeun isun agung nubayinu tegese martalakeun isun agung al ayatin sakeh ayat liyatabiru derpon yen tah gawe ibarat ya nas kabeh derpon yen tah gawe contoh ya nas kabeh wal yaqulu lan derpon yen tah ngararucap ya kufar el kufar wal yaqulu lan akibat yen tah ngarucap iya kufar el kufaru tegese pirang-pirang kufar fi akibatil amri ing dalam akibat perkara ucap ing labad darasta atawa darasta ngadaras sira Muhammad ayat zakarta tegese silih elingan sira silih tutur sira ahlal kitabi ing ahli kitab atawa niti sira ing ahli kitab wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji mautawi lapad darasta kutubas sholihin tegese ngadaras sira ing pirang-pirang kitab para Madinah kang dingin kabeh kang wis kaliwat kabeh wajita bihadza minalan kan sira kalawan ikilah Quran minha saking kutubal madin walinubayna ulan darapun yang temartalakan isun agung ing ayat atawa Quran sarwali kaum ya'lamun kadua kaum kang pada waruh ya kaum kabeh ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin wallahu alam bimaradi tabi nganuti sira Muhammad mauhiya ing barang kang den wayakeun ya ma ilaika maring sira min rabbika saking pangeran sira Al-Qur'an tegese Qur'an la ilaha illa huwa pangeran iku maujud angin huwa ya Allah wa arid lan mengo sira Muhammad anil musyrikin saking wong kang musyrik kabeh walau syaa Allah ma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafidha wa ma anta alaihim biwakil wallahu alam bimaradi walau syaa Allah lan lamun ngersakeun sapa Allah masyraku maka orang nyekutu akan yakupar kabeh wa maja'alnaka lan orang nadiakeun isun agung ka ing sira Muhammad alaihi ing atase kufar hafizun ingkang ngaraksa raqiban tegese kang nginyen-nginyen anu jazi maka bakal ngawalas isun agung ing kufar bi amalihim kalawan pirang-pirang pagawean kufar wa ma anta alaihim biwakilan oranana utawi sira Muhammad ing atase kufar iku tetep kalawan wawakil batujbiruhum alal iman maka maksa sira ing kufar ing atase iman wa hadza qabla al-amri bil qital wa hadza lan utawi ikilaiki wa ma anta alaihim biwakil iku tetep ing dalam sadurunge parentah kalawan perang
lamun tadi Gusti Allah ngajelaskeun tentang ilahiyat ayat-ayat anu patali kana sifat kapangeranan bahwa pangeran teh Gusti Allah nu maha kawasa maha kersa diberi ayat ku Gusti Allah yaitu tanda kamaha kawasaan Allah timimiti sisikian kemudian hujan berbagai tatangkalan panang Allah kabeh tambah deui berbagai planet-planet perbintangan pan kabeh ge nang Allah tambah deui ku Gusti Allah dadamelan Gusti Allah teh ieu bumi-bumi jeung sajaban laut kabeh meunang Gusti Allah kurang kumaha Allah ngadatangkeun ayat sebagai tanda kamahakawasaan Allah lantaran kabeh ge eueuh nu bisa nyieun eueuh nu mampu nyieun nu ngadamelna hiji Allah subhanahu wa ta'ala etalah ayat-ayat nu tadi kuari dilanjutkan ku Gusti Allah dek jaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang sifat karasulan Kangjeng Nabi urang tentu Kangjeng Nabi teh nu mantak diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul dibere kaistimewaan ku Gusti Allah hiji nabi hiji rasul nu teu dibere kaistimewaanana nyaeta mukjizat turun sabada Kangjeng Rasul teu aya para sahabat diangkat jadi wali-wali Allah karomahna pohara jasa dilanjutkan ku para tabiin ku atba'at tabiin yang sebagai kekuatan jiwana dibere karomah ku Gusti Allah terus datang ka kuari teureun para wali-wali Allah di negara lamun wali ajur ujiana sekalipun di negara kafir tetap aya wali Allah ulah-ulah di Indonesia nu maulidan marhaba rajaban loba di Amerika tetap Allah nenden wali na di dinya di Inggris Allah tetap nenden wali na di Perancis Allah tetap nenden wali na mantak ulah kaget lamun di Amerika loba nu asup Islam di Inggris, di Jerman, di Perancis, di Australia eta teh loba nu arasup Islam teh ieu berarti kan aya nu dakwahna urang mah kuari mah diondang rajaban konsreng balik mau berkat lain dakwah tama usaha tama nu kos kitu mah buktina usaha hasil dakwah kabeuli Avanza hasil dakwah ganti tina Avanza kana Innova hasil dakwah ganti tina Innova ka Fortuner ye atuh tama ngelehkeun calotan nu kos kitu mah lain dakwah aja hasil dakwah mah kudu kieu ngomongna alhamdulillah nu tatadina teu bisaeun wudu ku gara-gara kiai anu datang ka dinya jadi rarapi wuduna nu belah ditu teu daek sarolat tatadina barang datang kiai eta dakwah ka dinya masyaallah ayeuna rarapi salatna nu tatadina belah ditu ujeleuma kararaya henteu darekeun ngazakat barang aya kiai eta dakwah ka dinya dareek ngazakat kiai na mah teu boga nanaon na eta mantep takos kitu hasil dakwah nanti kayak kiai dongeng gak kula alhamdulillah kiai duh berkat kerja keras dakwah saya pesantren kebangun majelis kebangun ceknya terus kendaraan juga udah alhamdulillah je soekeun tahu lah ku aing sumutna ieu masa hasil dakwah si kos kitu kita mau urusan ada duit ke pondok pesantren ke majelis saya itu mah hasil dakwah duit mau urusan anak dakwah mengajak manusia
supaya wau ka Allah. Nu tadina teu iman supaya iman, nu geus iman supaya leuwih mantep imanna, nu encan ma'rifat supaya ma'rifat, eta ngaranna dakwah kos kitu. Jadi salah kaprah ku ari dakwah. Mantak lamun teu diberkatan manyun bae kiai. Ya dakwahna nu dimaksudna ge eta. Saju mun diondang deui ka dinya dibuledan. Malah mah tapak jalak teu kudu kadinya deui pohoan ngeberkatan baheula nu dimaksudna berkat atuh kitu bae. Gitulah salah kaprah tentang dakwah insyaallah. Nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan. Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewana. Lantaran beda tinu belerea Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan, timbul pangkatna dengan sendirinya masyarakat nyebutkeun al-amin, terpercaya. Kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi, sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B B ieulah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi ndek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh, langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah. Langsung ti Gusti Allah saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi dia eueuh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji di desak urang mondok sia pesantren sia geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangkawara jasana urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tina mondok urang. Sebab ku Allah tulisanana eueuh masantren nya nama eueuh. Kurang didesak-desak teu daekeun mah. Nu kadua mah nu kadua. Lah ai moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae. Kakara kaluar tamat sakola SD dong bah. Pasantren geun bae kula bah. Pasantren. Moal sakola semoal bah lah. Kunaon mah? Lah, musarakola mah tawuran marah rabok batu buareres. Bener sih rek mondok, bener. Teh dititah teh naon mondok pilihan Allah. Jih. Deuk kumaha coba? Nu katilu, mondok teu daek, sakola teu daek. Anggeus. Wah berat ya bagus berat. Nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun leres. Nu kadua mah embungeun sakola, pandangan hatina geus kos kitu bae. Tawuran aya di sakola, zina aya di sakola, mabok aya di sakola, telayang cak nu kadua. Kula mah mondok bae, mantap. Nu kadua, nu katilu ieu mondok embung, sakola teu daek. Main PS bae gawe. Eta kan pilihan-pilihan deuk kuat coba yuk. Aduh, sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal gitu bae. Ngan ulah cicing, tetep urang disupri ngatur. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'yati, urang teh bertugas ngangon. Adapun diangon ge aya mapal mah mapal bae ieu ngan urang sebagai kolot ngangon tuduhkeun santren sia modok sia tetep bae teu daek bae. Jadi pilihan Allah bae. Nah mantak andai kata jelema dibawa ke hutan, cicing di hutan, coba set di hutan pager ulah kena ka mana cicing jadinya ulah aya anu ngadidik, ulah aya anu naon mere naon coba kumaha dileungnya bakal terdidik sorangan ka kumaha kahayang Allah. Ulah hiji jelema dididik di leuweung nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing. Nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae, jayana suweg. Ngeunah caknya suweg teh di leuweung atuh. Nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae. Nu hiji pupucukan teu meunang manggih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk. Beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda kumaha Allah engke bakal tak hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing nuka dieu nuka ditu keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur guha paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu kajab sare ke hudang deui zikir deui mantap dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek cenah oplo jasa teh budak teu boga kaisid di tengah-tengah jelema kerek teh blon. Sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mantak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeunlah ku ahli suluk carana kos kitu mantak dierad keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul. Pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun di mana butuh penjelasan turun disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah ka kufar-kufar Quraisy ka Yahudi ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah umumna adalah kufar Mekah bahasana ketika di Mekah geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun dimimiti sisikian
berikut hujan berikut tanaman nang Allah ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet bintang-bintang dan lain sebagainya seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun dalil ngajadikeun ayat di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ka kupar-kupar Mekah kumaha tah narimana orang kupar Mekah wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah tanda kemahakawasaan Gusti Allah tanda kemahasampurnaan kekawasaan Gusti Allah ten nusarriful ayati cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kupar Mekah maksud Gusti Allah liyatabiru supaya jadi contoh supaya jadi itibar supaya ngalep manfaat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nu dimaksud ku Gusti Allah teh kos kitu begitu Kangjeng Nabi nyampaikeun amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kupar-kupar Mekah berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta lamna dilalapad liyaqulu pusing lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke mana tolab lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh gamanaan nangke kieu wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu supaya kupar-kupar ngaromong darosta Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah sarua jeung dina ayat Al-Qur'an dihareup ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula du'a wa hazana Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak dipulung kunaon nu mantak dipulung teh liyakuna adu wa hazana supaya jadi musuh lahu ka Kangjeng ka Firaun nu mantak Firaun mulung Kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan manya mulung supaya jadi musuh teu kaharti atawa aya bahasa Kangjeng Nabi lidulil maut geura aranakan maraneh kabeh nu mantak keuna anakan tujuanna jang para raeh manya kitu amat bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat nu mantak lamun teu ngaji alat geus bahaya engkena kadituna jadi Muhammadiyah Persib Persatuan Sepak Bola Bandung mal beres aduh kadituna PKS kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS bagus cecak banget sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji eta ke PKS luantak aing sok nyinggung-nyinggung PKS ditampilin sia ku aing teu nyaona naon sia mah naon tah jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah Gus Dur padu nyaritakeun hati-hati dengan PKS cukup sakitu aya naon ieu dia pasti tilok ngamati Gus Dur sih gali kualitas hudangkeun deui Gus Dur tulangna coba bejakeun tanya ta Gus Dur tuh Gus Dur geus leuwih teh hati-hati dengan PKS ya naon dia jeung PKS
naon teu ngomongna naon nya oh horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah kos kitu di mauk mah PKS dipilih partainya boloon da urang mauk pan bisa nyebutkan boloon apanya nama kadatangan ku Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin dakwahna datang ka mauk milih partainya PKS urang mauk teu beunta mata hatena tolol teh mauk aja mengkonon ge waduh tuh di mau col PKS diparilih kunaon lain tatanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap kurang mauk mah kurang mauk makhrajna baragus kabeh komodal nama geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat ba urang mauk mah makhrajna kajenting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka mauk barang deuk kasepatan tak deuk kasepatan teu jadi mantap kurang sepatan mah barelol bahasana bahasa qiraatna sebab Maulana Hasanuddin deuk diajak kasepatan teu jadi kunaon emang didinya cenah loba kangkung di sepatan mah tah loba naon karangarana gitu kucai mungeun cek Maulana Hasanuddin we mambu iki orang orang cek Maulana Hasanuddin wis comeback bae ning Banten lah beda dengekeun ge mau urang mau bahasa qiraatna komo lamun dipagahan mun bebeneran ngaji qiraat lain deui sebab aya teu datang doang wali mah kos kitu cuman datang doang kadinya Masya Allah datang ka kuari lisanna para raseh tuh barang aya PKS manut weh mengkonon ge orang mau gitu ora deleng-deleng emang jauh mau mah kos gitu hampura bae mau ya Allah ya Rabbi nah iya wa kadzalika nusarriful ayati jadi selamna lamu ke makna akibat geus lil akibat mantap kadieuna tuh ditafsiran ku Imam Jalal ail kufar fi akibatil amri Masya Allah ai kadituna walinubayinahu lamna tetep lam hakikat nu jadi permasalahan dina jamul jawame lamun ayat 2 lam ngarendeng kos ieu hiji liakulu nomor kedua linubayinahu nu diheulakeun majaz lupan dari hakikat ieulah nu jadi masalah kok heulakeun majaz mandarikeun hakikat ai mistina mah hakikat heula kakarak majaz mun urang ditanyakeun kos kitu datang ka botak sariawan moal bisa ngajawab botak henteu sariawan henteu ngajawab henteu tungtungna eta Al-Qur'an teh kos kari ese jasa mantak teu beda Al-Qur'an ke polos sorangan eta bisa ngajelaskeun kitu atuh pan tafsir eta fi akibatil amri oh berarti lam lil akibat geus panjang teh mah majaz ka dituna lam nama tetep bae lam amr lam muke maknana mana akibat majaz tina lam tolab kemudian kuari kana lil akibat majaz nu kos kitu ngaranna berjalan dina lam huruf berarti deuleu engke dina samar kondina termasuk kana majaz naon tinggal di kitu-kitu bae teh urang lamun ngaji alat mah taktik puyeng tutup beres kurang ditutup puyeng aing aduh Masya Allah singkatna bayatuh ya malam lil akibat geus ngalempengkeunana kieu wallahu alam bimuradi sakumaha tadi Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat tanda sebagai kemahakawasaan Gusti Allah nusarriful ayati kaulan agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim supaya manusia nyieun contoh hiji
nomor kedua waliyaqulu ujung-ujungna barang Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat suci Al-Qur'an berakibat lain kumaha kitu ngararomongna darosta kan lempeng tah ngeunah maksudna kumaha Muhammad lah aing janya urusan hirup si Ahmad ulah sok sosohoreun si Ahmad cak sia cenah Al-Qur'an teh ti Allah ti Gusti Allah wahyu segala naon kos aing teh nyaho bae apaan sia cicing di kamar bae eta teh apaan sia macaan kitab-kitab nu bara heula ku sia aju sanggeus ku sia kapaham kitab-kitab kuno nu bara heula teh aju ku sia kapan eta teh dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an kos aing teh nyaho bae tuh pandeu kumaha coba deuk kumaha coba ya Ih, Kangjeng Nabi pan aing mah di kamar ge kholwah tafakur kok bisa kos kitu sangkaan jelema kos kitu sok macem-macem segala Quran segala ti Allah segala wahyu segala ada kuasa aing teh nyaho bae sia budak kamari ieu alah mat pan sia ngejedog di jero kamar bejana lain di kamar bae pan sia ka gunung jambung ka nyahoan macaan kitab-kitab kuno setelah kusia dibaca kusia dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an dibejakeun ka kami yo kitab ti Gusti Allah ngomong naon si Ahmad kada dengkeun takus urang bojong ngomong naon aduh sok sambarangan si Ahmad kos kitu ngomong segala ti Gusti si Gusti leh kumata Kangjeng Nabi hatena manusiawi Kangjeng Nabi ji Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tapi make dipajar menang sorangan kene bae kide Kangjeng Nabi buang kawarah amat isi kupar Mekah tuh dibere wahyu tetep bae ngagilak kene bae atuh komo kuari ngan sakadar dibacakeun doang ngagarilek nu teu salat tetep teu salat tu judi tetep juli geus dibejakeun kredit haram yang kredit bae atuh meujeun eta mah kos kitu mah jabah heula ge ku per Mekah dibejaan ieu wahyu ti Gusti Allah teh pajar bibisanan Muhammad hiji walinubainahu liqaumi ya'lamun jeung kami ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi melalui Nabi kaula Muhammad tujuanana supaya kami ngajelaskeun kana Al-Qur'an bahwa ieu teh wahyu ti Gusti Allah kasaha liqaumi ya'lamun jang kaum anu nyaraho nu sadar bahwa ieu teh Al-Qur'an teh kitab suci menang ti Gusti Allah jadi wahyu. Nah mantak dirinya mulai dua bagian horeng aya nu teu iman aya teu iman mah geus sabisa-bisanya ngomongna jijieun Muhammad lah rekayasa Muhammad lah bohonglah Muhammad mah emang geus teu iman tapi nu iman mah begitu turun ayat dibejakeun nyulusup ka jero hate oh ieu mah lain bahasa manusia Al-Qur'an asa can pernah ngadenge bahasa-bahasa kos kieu mah indahna nikmatna ngeunah-ngeunahna Al-Qur'an mah duh pohara jasa urang Mekah teh nu kafir teh ngadenge lain bahasa manusia ieu mah kajen kuku mah ge iman aya nu teu iman mah eta teh tadi jijieun Muhammad le rekayasa Muhammad kajen teh kuku mah ge meunang Muhammad ta eta kabagi jelema teh baheula teh kos Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima numatak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukeun ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka menang ciptaan aing menang ciptaan kaula menang menang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kudu nama nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan
tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dia di pundak diceli setan teh di mata setan teh di irung setan di sungut setan pinuh setan betaheun setan di awak urang komo di awewe mah di konde pagedena setan numpakannya njot-njotan di konde di dada di dia numpak di dia di dada komo lamun lempang di endut-endut gue nih waduh dibujur di dia setan malu mentak sing ada setan mah terus baik ngagoda urang terus baik entek kayak hijrohi baheula ibadah ka Gusti Allah terus we jana di musholana ibadah mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah ieu mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib rohib teh pendeta pendeta teh kiai begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubuk tiba-tiba aya awewe beak geus geulis jasa geus bari mawa kadaharan ai praktek cak awewe teh ya rohib wahai pendeta tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun tempat abdi jauh kene abdi mah tulungan hayang ngendong didinya cak rohib teh ngendong di dia bari mah awewe abdi mah tetep hayang ngendong didinya tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapetingan cak rohib teh atuh geus naik ka usuri naik begitu naik atuh terus bae rohib zikir ka Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha horenganan nyana di tukangan rohib bubuka baju dibuka gunyana beres baju kutang dibuka sempak dibuka geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah waduh urang timur tengah teh atuh Libanon awakna beureum lain putih lain koneng lain irung mancung bulu mata na bentik bureuleuh masya Allah cangkengna anu ngabiola teh buah dada nu ngajarendol teh ya Allah ting-tingna kiai keur zikir bae dihareup kiai la ilaha illallah la ilaha nyana kahareup ka dieu do rada goyang-goyang saeutik alainul lah cak kiai nanaonan ieu budak nanaonan cak kana ieu tetep bae kiai la ilaha illallah la ilaha illallah terus jaga deku dia cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal ka rohib ka mama ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri kamu eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang cuaca sakieu tiisna pan jadi kos kieu atuh cek rohib teh ulah kitu ih kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan moal kajian ku kumaha henteu kula mah kajian ku kumaha terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda pan jadi kos kieu atuh terus bae nya ngagoda kiai tetep bente kuat wali bangsa Kiai Golkar mah tuh geus teu kudu hese mah
tinggal ceklak wae asana ya. Aduh, ieu kulantar geus jadi wali kuat. Tah istimewana wali teh kos kieu. Kuat. Barang jelema anu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je kabeneran dia we. Puguh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya di hareupeun tinggal nyantap doang. Tapi tetap kulantaran terus digoda cak eta kiai teh ke. Tungguan sakedeung. Ieu mah mengarah kana seuneu gede. Lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede. Ke kula dek nyeun seuneu leutik heula. Tungguan. Mangga cek eta awewe teh. Sugan teh naon horenganan nyana ngahurungkeun lampu. Diminyakan lampuna geus diminyakan diseundut. Nah ieu ngaranna seuneu leutik. Eta mah nu dipalangkakan seuneu gede. Atuh pan eta panas lagi puara teman-teman. Panas. Ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh. Urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu. Jauh sasaha pan. Masya Allah. Tapi wali mah kos. Ieu seuneu leutik. Ieu ente mah eneng mah seuneu gede. Ya, delekeun. Boro-boro dekat seuneu gede, seuneu leutik ya da ieu. Curug mama dek kana seuneukeun coba ngerecek tante. Dideulekeun bae teh ku awewe teh, dideulekeun. Dipantengkeun ieu. Atuh terus hurung getih ka dieu. Ieu seuneu leutik bae kos kieu. Engke kumaha lamun engke di seuneu gede. Dikulub engke, disate engke. Ngeunah teh sabaraha sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede. Ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae kunyana. Geus hiji nu ieu curug kuari ka dieu. Ka jempol deui beuleuh. Geus beuringis awewe. Geus beuring naon-naon. Ieu contoh seuneu kos kieu. Terus ka dieu, terus lima-limana dibeuleuh. Ngajoak awewe. Ngajoak nya teh. Ngejoak ngejerit. Lantaran nyana teh neuleuh bahwa eta seuneu leutik bae kos kitu komo engke. Jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka. Eta seuneu leutik bae manikeun ngem ka dieu terus keluar getihna. Ngejerit awe pae. Golepak bae pae. Kitulah awewe. Setan teh setan anu tadi ngagoda teh ngalamun. Je teu hasil aing ngagoda. Koit sia. Wah. Kaluar nya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nyana ngagoda kiai. Ya geus jadi wali. Turun nyana ka handap setan. Ngalamun me dihandapeun gubuk. Percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu. Budak wari teu nyaho wahweh. Pakong nyaho kuari mah. Dasar sia pemain meureun. Tah barang datang ka isuk-isuk langsung setan teh ka kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa di negeri kita ada seorang wali. Tapi ternyata dia adalah pezina. Wahai masyarakat, sampaikan kepada pemimpin bahwa ada seorang wanita dizinahi, setelah dizinahi dibunuh. Inilah pemberitahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohara ieu MZ kajajadan datang. Watuh rame jelema nyampaikeun lah akhirna ka gubernur, nyampaikeun ka raja. Raja didinya langsung membuat tindakan. Coba, wahai para menteri, tolong, di mana eta wali? Bener apa ente? Panggil ka dia.
ditanya deui eta si setan ngarupa kiai setan. Masya Allah, udang-udang ngaleuwihan ti wali nu tadi. Wah, udang-udang nanya gedenya rapih, sorbanna ngambai ka handap. Ko sorban nu meuli di Mekah kuari para ranjang jasa jang naon meureun maksudna eta. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Ya, saya boleh bertanya? Siap. Tolong jelaskan di mana itu wali. Di sini lurus, nanti ada bangunan kecil di sana. Nah itu coba periksa di sana, ya. Nggak usah diantar sama saya. Aib urusannya ini. Ini menurunkan derajat sesama wali. Kan tidak boleh saling mendahului antara wali. Tolong jasa setan. Otak setan masih ada. Si ade setan mah, jeung kiai ngarupa kiai, jeung wali ngarupa wali setan mah. Komo atuh tama jeung pejabat mah geus teu kudu rurupaan tama emang ngahijinya nama kaditu sagolongan. Ya Allah ya Rabbi dia. Terus ditinggali bener aya keur zikir bae kiai. Wahai Rohid. Ulan. Coba turun. Aya naon? Tugas di kerajaan. Turunnya. Panggil ke kerajaan, bawa. Begitu dibawa, maneh boga gubuk jang naon cek raja. Oh, jangan laksanakan ibadah. Di sabaraha tahun maneh ibadah di dinya? Alhamdulillah puluhan tahun Tuan Raja. Kumaha kuari? Alhamdulillah masalah. Bejana anjeun di luhur teh aya awewe, muhun aya awewe. Tenang bae tah wali. Awewe di dinya kumaha kaayaanana? Coba titah turun. Pae. Kumaha eta bisa jadi pae? Wallahu alam, urusan Allah. Kajen kumaha ge ieu mah urusanana meureunanan dizinahan, setelah dizina dibunuh supaya ulah kanyahoan. Teu cek cenah ieu mah urusanana nyana mah kaluhur milu ngendong kemudian pae sakitu bae. Ieu dibungkus bae tah. Nu urut dibeulem teh dibungkus. Teu bebeja. Tenang bae wali mah tenang. Begitu terus didesak-desak lantaran geus kapiheulaan ku setan-setan asup deui ka tuan raja nu mengadili. Paksa eta mah nyana mah menghelak, wali bohong kan. Setan terus membisiki, terus geseret bae bunuh tah mah kos kitu bagus. Coba cek tuan raja teh, coba ayo urang ka gubuk. Hayu. Ayo tahu ini dulu. Atuh ayah Tuan Raja. Bawa ke handap sorangan. Lantaran pagawean anjeun. Lantaran nyana dipaksa atuh diakeup di talian. Ku Tuan Raja titah diakeup. Seret. Lantaran saksi menghelak sejuta kali menghelak. Tetap nyana bela diri nah. Teu berdasar, teu mendasar. Tetap ieu mah kudu diadili, eksekusi bunuh. Sedangkan baheula mah di mana-mana dek ngabunuh nu zina diragaji sainting heula leungeunna diragaji terus leungeun heula terus suku terus kakarake ka dieu diragaji bae. Atawa diragaji teh di dieu heula di punduk di hulu dibelah dua ke kakarak sainting kitulah cara ngaeksekusi di zaman harita. Langsung dibawa ke tempat eksekusi dua jeung ngawewena didinya ditonton ku masyarakat pan kuduna mah kitu ieu kuari ge kuduna mah kitu asal anu zina dibawa ka lapangan diranjam mun zina moson keuna kadeuleuan ku kabehan abeh jelema sieun kuduna mah kitu kuari mah lamun anu zina lain dieksekusi dikawinkeun atuh ngeunaheun mantep nu saja nurutan aing abdi dikawinkeun lah cenah zinah deui. Iya langsung begitu teh endek di ragaji kieu teh Allah Maha Kawasa mere hirup deui tah ka awewe nu geus paeh teh celeng abdi adalah seorang gadis kaget atuh kabehan ngahaja abdi teh datang ka luhur maksudna abdi teh pura-pura kitu naon ngaranna ngiuhan
tapi padahal maksud abdi mah hayang dinikmati ku ieu rohib. Ternyata manehanana kuat jasa zikir bae ka Gusti Allah. Tidinya terus manehanana ngayakeun seuneuletik sebab anu bakal dihareupan ku nyana adalah seuneu gede. Nah ieu seuneuletik teh sugan teh naon horenganan damar lampu ku nyana ieu dibeulem ngerecek kulacan kaget. 2 dibelem ngerecek kulacan begitu kaget. 3 begitu kaget kurang mulai kaget. Terus nu 5-5na dibelem kaget kula seuneuletik bae sakitu poharana komo kumaha kumaha seuneu gede di ditu komo engke seuneu gede tidinya kula ngaheap ngajerit paeh kula tah tidinya bareng paeh kula geuleuh paeh deui emang paeh beneran tah mah ngan dibere hirup bae ku Gusti karomahna wali. Cek Tuan Raja coba eta buktikan coba naon nu ditutupan bae eta leungeun dibuka. Begitu dibuka bener horenganan ieu urut leungeun urut meuleuh. Tapi mah keur carita setan mah kitu tah. Pugu teu salah teu naon. Nyana nyarupaan wali deui pidato di tengah-tengah negara. Teh setan teh kos kitu. Inget urang waktu Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi erek dibunuh teh ku Abu Jahal musyawarah kapan teh para inohong di Mekah dipimpin ku Abu Jahal kesulitan kapan mencari titik naon kelemahan Kangjeng Nabi jol we aya aki kapan memberi solusi apa eta teh setan tanu matak sih ada setan teh asal musyawarah bae datang setan asal musyawarah datang setan atuh kanu bener ge setan mah datang tah komo tah mah di balai desa mah setan mah loba jasa komo ku ari deuk pencalonan setan kajajaden loba jasa di DPR tah setan mah milu di dinya teh lain lalagaan di zaman Kangjeng Nabi bae ge urang kanyahoan setan ngarupa aki-aki mere solusi setan ieu tah nyaritakeun wali supaya dibunuh setan pidato nyarupaan ka MZ coba eta tuku hari teh di tempat-tempat ke situ teh setan malulu wow, luar biasa setan di balai desa geus kieu bae duit naon eta duit di pembebasan deh ditu sabaraha duit perpuluna sabaraha sakitu perpuluna geus kaluarkeun minta deui ka ditu minta ka dieu minta ulah sok ese lamun nya teu daekeun persulit mantak naon sih jaka kawasan kan aya di desa eta kan raja cenah teh ulah sok ese mumpung jadi lurah engke mah geus teu ieu jadi lurah mah rese geus sajung ge duitna jeung ya tuh duit mabok mumpung jadi lurah mabok awewe judi lah situ jadi geng geus sakedeung mah di alam dunia geus ulah ese ish atuh engke mun ditangkep ya bere duit polisina aja sarua sabangsa jeung sia ulah rese tah setan mah kos kitu tah setan tah kos kitu ya Allah ya Rabbi lamun kanyahoan dikerekep atuh bae kanyahoan ngan kadang-kadang ngarupa setan teh eta model tadi tah go komo di DPR mah wow fraksi Golkar panglobana di dinya setan tadi wah di Petilu aya PKB aya sarua bae di dinya ge sarua PDI rada loba teman di dinya PKS oh juri malulu teman di dinya loba marilu di dinya emang kumaha gitu Masya Allah Karim ieu setan bisa kos kitu tah ieu ge setan nyaritakeun carita ka tokoh-tokoh Mekah ieu nyaritakeun setan cak setan teh ulah dipercaya Muhammad mah budak kamari gengsi bae nuturkeun budak kamari ngadahar uyah lagi lansia lebok usia uyah sakilo atuh ulah sok nuturkeun eta mah darosta tuh waliakulu darosta Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat langsung ti Gusti Allah ngabeberkeun tentang hukum-hukum ti Gusti Allah tapi berakibat daripada penjelasan Kangjeng Nabi teh endahan ngomongna darosta loh eta mah hasil dersan anjeun Muhammad hasil rangkuman anjeun Muhammad dijeunan anjeun nang saeta setan nyulusup ka jero dada tokoh kafir tak sing hade urang ge ya Allah ya Rabbi nah supaya wauh jeung setan kumaha
maksudna naon ai geus wau disintre ku urang cara Tuan Syekh Abdul Qadir keur zikir digoda ku setan tinju ku Syekh Abdul Qadir dak curig sia Imam Syafi'i keur zikir tengah beuting torjol aya setan ditonjok ku Imam Syafi'i matana buta datang ka kuari beusi mangi setan nu buta eta tonjok ku Imam Syafi'i setan sia Imam Hanafi kapanggih di pertengahan jalan jeung setan disikut ku Imam Hanafi lantaran Imam Hanafi teh adalah pedagang setan nuturkeun nyahoon Imam Hanafi mah sia deuk lunjak ka aing hendak naleboskan aing dina urusan perdagangan disikut ku Imam Hanafi kaditu sia mabur setan kabeh warau jeung setan tah urang teh supaya wau heula jeung setan kumaha carana sok geura ge kabar aya di dinya setan setan loba di dinya marake kutang setan ome ge ku urang aju nyaho atuh urang jadi setan eta mun teh nyaho mata urang asup ka dinya tuh nu mantake wauhan heula jeung setan can geus sawauh kakarak urang bisa ngabedakeun urang teu bisa ngabedakeun mana setan lain setan moal teteg ibadah ka Gusti Allah urang can bisa ngabedakeun mana nafsu jeung lain nafsu moal teteg ibadah ka Gusti Allah urang can bisa ngabedakeun mana dunia anu mangpaat jeung mana dunia anu cilaka urang moal teteg ibadah ka Gusti Allah urang teu bisa ngabedakeun mana makhluk Allah ahli Allah jeung mana makhluk Allah anu anti Allah moal bisa ngabedakeun teu bisa ngabedakeun ka situ moal teteg urang ibadah ka Gusti Allah lamun urang geus bisa ngabedakeun ka kitu teteg jelema datang ka urang ahli Allah baturan jelema datang ka urang ieu mah ahli setan ieu mah ahli nafsu ahli maksiat jauhan ieu mah ahli Allah deketan baturan ieu mah ahli setan ahli nafsu jauhan eta kan kese kos kitu teh ieulah aya cara jangan nyahokeun kos kitu ilmu batin ngaranna ilmu thariqah jangan nyahokeun ieu ahli Allah ieu lain ieu dunia manfaat ieu dunia nyelakakeun ieu adalah setan ieu jurig bisa kanyahoan urang bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol jeung setan babari ngobrol jeung setan mah meuli urang menyan putih belum didinya geus belum tengah peting langsung kurang digeget dah yang subur datang daratag ge kabeh tah kurang dipanggil kayaknya nangong aya naon manggil-manggil yang keur istirahat dipanggil aya naon yang aya permasalahan ya masalah naon di desa deuk pencalonan entah tulung kayak asal akur kukudang mah bae eta mah kos kitu mah naon kukudang meang babari teh kos kitu mah kukudang mah ulah kudu hese-hese beli sapi 5 bawa ka eyang ka dieu ngobrol jeung jurig ngemat jurig aya nu make mantra-mantra aya nu make bahasa Jawa aya nu make Al-Qur'an ngemat jurig teh babari sebenarnya mah ja jurig mah babari dikemat teu kudu dikemat-kemat hararese jasa urang ka kuburan bae ngan urangna sataranjang ulah make nanaon engke je datang setan mana atuh urangna setan ieu ja urang sataranjang kanyahon ku batur ge tuh setan ji sia ka aing setan berarti tah ieu keur carita Kangjeng Nabi dakwah nyampaikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ternyata ahli Mekah nyangka melalui setan nu asup ke jero hatena setan tersebut ngocomang darosta tamah bersan anjeun Muhammad ciptaan anjeun Muhammad ya Allah kumaha tah satuluyna ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik Muhammad ulah jadi pikiran tuturkeun bae ma ayat-ayat suci Al-Qur'an nu geus diwahyukeun ka anjeun ti pangeran anjeun
tuturkeun sakumaha ti Gusti Allah Al-Qur'anul Karim menang ti Allah lantaran pangeran anjeun teh la ilaha illahu pangeran anu wajib disembah kecuali Gusti Allah kuari Gusti Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an ka anjeun tuturkeun bae eta cara jelema-jelema musyrik ngahinakeun ka kaula eta cara jelema musyrik teh teu percaya wa a'rid 'anil musyrikin balieran jauhan jelema-jelema anu musyrik manutur-nutur jelema musyrik mah moal beres geus bae antepkeun nya mah nyana bae anjeun bae nuturkeun Al-Qur'anul Karim pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa taala balieran musyrikin mah ulah osok di barengan nementak urang ge kuari teh deuk ibadah ka Gusti Allah mah kudu nyaho tibatureun urang teh endek ka Gusti Allah atuh babaturan ge kudu nu bareng sahaluan deuk ka Gusti Allah lamun urang teu sahaluan nu endek ka Gusti Allah bakalna jadi penghalang kudu a'rid anil musyrikin a'rid anil jahilin a'rid anil fasikin a'rid anil munafikin balieran jauhan jelema musyrik mah moal beres nutur-nutur jelema musyrik balieran jelema bodoh moal beres nutur-nutur nu bodoh balieran jauhan jelema nu munafik moal beres babarengan jeung munafik mah urang deuk ka Gusti Allah kudu bisa milih ieu batur aing ye 1 2 3 nu bisa ditoel ka masih ieu urang berjamaah ieu si ieu mah teu beres ulah dibaturan aya deuk ka Allah mah aya deuk ka Allah mah ulah dibaturan urang nyeun pondok pesantren deuk ngajak ka Gusti Allah sing hade sekeliling urang teh nu ngajak ka dieu nu ngajak ka ditu nu ngajak ka dieu ngajak ka ditu nah kudu pandai-pandai membaca lantaran ieu deuk ka Allah mulai ku Allah didatangan ahli partai ngagelok bae urang kadinya cilaka lantaran moal datang ka Gusti Allah nu tadina urang urusan takrib jeung riad kuari mah urusan partai bae atuh ngomongna ge jang partai cilaka kiai kos kitu mulai aya organisasi datang kadinya bu amis jasa luar biasa ngomongna ge ngeunaheun jasa lantaran ieu mah organisasi Islam urang deuk ka Allah mampir heula di organisasi sigana siga hebat parenganan ka belah dieuna mah urang kabawa ku arus organisasi lain ulah nu deuk ka Allah mah cilaka deuk ka Allah mah ulah geus tamat kuari mah beres kitu ayeuna mah salamet tina partai salamet ti organisasi mulai aya ahli ekonomi ngajak dagang ka urang kiai lah bari ieu mah urang bari reureuh bae kiai mah kiai magahan ngajingan urang bari dagang ieu kula boga modalna kiai mah atuh ngan sakadar ieu bae tah naon kitu ngaranna meromosikeun engke dibere ku kula geus kiai mah ngan sakadar ilu doang di jerona modal kula ngalaksanakeun kula supaya kahaneutan doang asal iyah bae mampir deui bae karja moal datang ka Gusti Allah mantak kiai mah loba jasa ririwana nu ngaririwaan ka kiai loba jasa ujung-ujungna kiai jadi ririwa milu ka ririwa tah eta teu karuateun komo di akhir zaman kuari mah aya langit biru bae kiai kuat ngadalil masyaallah ese kiai ngocoprak bae Fathul Muin aya di nyana Bukhari aya di nyana ya Allah tafsir aya di nyana milu ka langit biru ngusruk-ngusruk sia geus tuh da kumaha coba Fathul Muin aya di nyana ngridit da kumaha bahkan boga showroom bahkan boga perusahaan ngiridit ke lah cenah ulah sok nurutan anu ngaharamkeun moal maju kos kitu mah ayo tuturkeun sia maju datang ka mana nyungseb kajen ku kumaha tah ieu loba teu nyaho mana batur urang nu endek ka Allah mana musuh urang kudu pandai nu mentak wali mah ngahaja ngadeukeutan jelema teh ieu deuk diajak ka Gusti Allah hubbul khalqi wal mailu ilaihim cinta ka makhluk condong ka makhluk maksudna deuk diajak ka Gusti Allah
diajak ka Gusti Allah bayi mah kudu kumaha nu susah kena nyahoan ka Gusti Allah, nu senang kena nyahoan ka Gusti Allah, pagawe kena nyahoan ka Gusti Allah, ayo petani kena nyahoan ka Gusti Allah, mata selalu diajak ka Allah bae. Dah iyalah wali Allah, lamun encan berpangkat wali Allah kandas bae bangun ngajakan horenganan nek merau keuntungan, bangun di deketan jelema teh horenganan hayang kamangpaatanana, mun lain wali selalu kitu bae. Mentak bae Ibrahim bin Adam teh aing hayang boga guru kos kumaha jajakna ieu hayang nu nyaho ka Allah aya di guru bejana si itu cenah wali aing dek ka guru guru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon kula mah hayang ngaguru naon nek ngaguru ibadah hayang nyaho ka Gusti Allah. Oh aya teh naon besi dek ngaguru fikih mikir heula tuh ka kiai anu, besi dek ngaguru tauhid tuh ka kiai anu, besi dek ngaguru alat tuh ka kiai anu, tapi lamun hayang nyaho ka Allah yuk cak eta guruna ayo jadi langsung sapoe 2 poe 3 poe diajakan ngobrol eta ku guruna teh cik Ibrahim bin Adam isine ngajak ka Allah ngobrol bae iraha dibere wiridanana terus bae ngobrol ke datang ngobrol deui cek Ibrahim atuh aing bisa ngobrol kos kieu pan cenah diajak ka Allah pan ngobrol bae heran aing geus kajawan ku guruna budak uguh keur dikajahokeun heula arah pikiranana arah obrolanana arah hatena ka mana teh di ka Allah ke oh barang kanyahoan obrolanana ieu mah horenganan budak cinta di agung-agung resep di luhur-luhur beres urang ka Mekah yuk lantaran ieu mah waktu munggah haji ayo geus berangkat ka Mekah ngan kieu lantaran loba nu milu di mana-mana berangkat ke begal loba nu milu ieu mah nek ditanya bae nu jadi pamimpinna tetep saurang saha nu jadi pamimpin mama bae kabehan nunjuk mama satuju lamun kula jadi pamimpin satuju nah guys lamun kula nu jadi pamimpin berarti segala rupa kumaha kula bae mangga berangkat perjalanan ke Mekah sapoe 2 poe ka 3 poe pas hujan berat maribis eren cek guru torikoh eren lantaran hujan ulah diteruskan urang ieu lalakon urang neangan jang nyuhan aya tah maneh di dinya nyuhan tah dihandap di dieu dihandapun batu nah maneh di dieu ye tah maneh di dieu dipasing-pasingkeun lantaran nyana jadi pamimpin tinggal Ibrahim bin Adham encan kabagian kahujanan tanya nata kahujanan tenang udah jang nyuhan maneh mah ke sorban mamakna dikiekeun jadi dipangyuhankeun cak Ibrahim bin Adham atuh ulah kitu banyak mama nyuhan abeh tan aing pamimpin sia mah kumaha cak aing geus sia mah kumaha cak aing kieu teu meunang menghelak tina kepemimpinan aing pamimpin ya tuh kula isin pokoknya mah aing mah kajian kahujanan di asal sia ulah waduh cakena aing murid di kieu ya di agung-agungnya geus cinekem bae ke isin tapi sorban mama dikitukeun bobo terus bae datang ka eureun hujan kalang kitu na ge mama aduh abdi mah teu ngeunaheun atuh ulah teu ngeunaheuna aing pamimpin pan aing kanyawan ku aing mah jadi lembur pamimpin mah lain kieu malah pamimpin anu kudu diladena gitu pamimpin mah pamimpin baik berangkat peting tiris stop cak guru kuari lantaran tiis cicing kabehan di dieu nya kula dek leangan kayu kemudian endek nirunan supaya anet
mama mah geus cicing bae kami nu pan aing pamimpin siapa atuh kumaha cak pamimpinna cicing siapa di dia cicing ulah ka mamana cicing nyawa haneut bae geus cak Ibrahim Bidadam abdi mah da ngiring bae lah milarian kayu ulah cicing bae geus maneh mah nyawa haneut bae di dieu lamun maneh nakal ka pemimpin moal beres dibeslah ku aing sia jadi mama neangan kayu geus neangan kayu terus diteudeuh dirinya terus neangan seuneu terus disundut jadi piruna terus karep nganetan awak atuh mama mah neangan kayu deui ka dinya cek Ibrahim Bidadam aing isi ni gegeja ieu si kumaha cek cenah ieu bingung ya aing mah digawe teu meunang naon teu meunang tadi geus aing nu dikitukeun ku sorbannyana ku ari neangan ku kayunyana sagala rupanyana aduh teu kena cenah mah pemimpin kos kieu mah ieu beres berangkat begitu tengah poe hayang nginum dahaga mama kabehan ieu kami dahaga kan dahaga cicing di dieu ente cak Ibrahim Bidadam kula neuk neangan cai bae sugan cicing pokona sia mah di dieu nya aya cai bae ulah sok ararese sia teu nyaho arah teu naon neuk neangan cai kajebur sia cicing pokona nya aya cai bae geus cara ricing teu meunang neangan cai terus mamana neangan cai heueuh cai hese jasa cai diintip ku Ibrahim bin Adam lantaran eueuh ka dieu teu cai eueuh ieu sedengkeun geus ngelak jasa langsung ngadoa mama langsung ti luhur cai ngurucun ka handap pinung wadah cai teh dibawa ku mama ka dinya hinup menang di mana eta mama ulah loba omong atuh sia mah kumaha pamimpin bae sayang nyaho ti mana teangan ku si sumur da Malaya geus nyaho Ibrahim Bidadam ngintip eta hujan ngan hiji doang cururut udah ti apa cakit aduh ya jadi kieu ieu cenah urusan dia geus beres datang geus ka Mekah langsung dipimpin tawafna dipimpin saina dan lain sebagainya geus beres segala rupana Ibrahim kieu lah carita dek menuju Allah kaula alana sebagai guru mursyid anjeun hartina maneh ngaladen ka guru teh sing taat ka guru kumaha cek guru lain berarti ngaladenan guru ka hayang guru kudu diladenan ka sapatu-sapatuna dipangyemirkeun lain kitu kumaha cak guru bae sebab deuk diajak ka Gusti Allah tah sia teh ya kuari geus dibere ilmu ku mama ternyata guru jeung murid eueuh anu unggul ceuk Allah mah nu unggul mah anu merasa rendah diri di hareupeun Gusti Allah lamun anjeun nyaungan mama haju mama berubah kuari asa jadi mama atuh mama turun tina kawalian mama geus mama mambung turun tina kawalian kajen teuing merendahkeun diri di hareupeun Allah kajen nutupan anjeun mama mah kajen kahujanan ge jawak mama manu Allah hujana ge nu Allah nu niriskeun Gusti Allah andai kata ku Allah dipaekeun pae atuh masalah janu Allah ieu geus kerendahan diri etalah nu bakal jadi wali Allah satungtung urang terendah diri moal diangkat jadi wali aya jelema geus diangkat jadi wali kemudian asa aing bae turun kawalianana asa aing ieu nu aing itu nu aing mun eueuh aing mah turun kawalianana nu mantak semakin luhur semakin rendah kitulah jelema dek nungtun ka Gusti Allah mah jadi dicontohan kumanehana kieu kahartieun kan ku muridna ge geus muridna engke ngamuridkeun deui kos kitu nyontohanana muridna ngamuridkeun deui kos kitu nyontohanana jadi ngeunaheun boga guru rendah diri boga guru henteu asa aing boga guruna handapna ge handapna jasa kitulah cara nungtun murid menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala iyalah Kangjeng Nabi dinasehatan ku Gusti Allah Muhammad
ittabi ma yuha tuturkeun Al-Qur'an nu diwahyukeun ka anjeun ulah boga rasa kumaha mir rabbika ti pangeran anjeun nu pangeran teh la ilaha illahu pangeran kecuali nu wajib disembah kecuali Allah eta jelema-jelema musyrik ka anjeun teu percaya ka anjeun ngaharu biru ka anjeun memfitnah wa a'rid anil musyrikin balieran jauhan jelema musyrik moal beres jawalau sa'allahu ma'asyraku lamun Allah ngersakeun mah moal ngamusyrikeun ieu Gusti Allah ge eta musyrik teh nang Gusti Allah eta jelema teu percaya nang Gusti Allah maneh mah tugas maneh mah nyampaikeun titik geus naon deui leuwih tibatan nyampaikeun walau sa'allahu ma'asyraku mun Allah ngersakeun atuh moal malusyrik eta mah dikersakeun ku Gusti Allah bae mata kurang sebagai kiai nyampaikeun bae geus ilmuna nurut nurut lain urusan kiai urusan Allah ketika kiai nyaritakeun kitu urusan ngadu kotok nu ngadu kotok terus bae ulah jadi kukumaha nyampaikeun geus jangan ngadu kotok bae terus urusanana teh mah urusan Allah nyampaikeun kiai bahwa kreditan haram tapi terus bae nya nang kredit ulah nyeri ka kiai geus bae urusanana teh urusan Gusti Allah walau syaallahu masyaraku mun Allah ngersakeun jelema musik jamal musik ieu wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha tengah jadikeun kaula nu agung ka anjeun Muhammad sebagai hafiz sebagai penjaga sebagai pangraksa teu anjeun mah sakadar nyampaikeun doang nu ngajagaan mah tetep Gusti Allah lamun urang geus sadar-sadarna seperti eta nyampaikeun teh nyampaikeun bae ulah aya dinding haling ulah aya karena camat ulah karena aya bupati ulah karena aya presiden kemudian hukum nadim modif jadi nu halal jadi haram nu haram jadi halal teu beres sampaikeun apa adanya adapun daekeun jeung teu daekeun anak lain urusan kiai urusan Allah beres lamun nyampaikeun seperti gitu mah nyampaikeun bae lillahi taala daek jeung teu daekna sadar jeung teu sadarna lain urusan kiai urusan Allah taman nu kos kitu wa ma ja'alna ka 'alaihim hafizha kaulah tengah jadikan ka anjeun Muhammad sebagai penjaga terhadap para kafirin teu atuh wa ma anta 'alaihim biwakil jeung anjeun lain sebagai wakil daripada kitu kafirin teu titah jadi wakil sehingga anjeun bisa maksa supaya iman teu aya pemaksaan soal iman teh aya pemaksaan anjeun mah nyampaikeun bae pangeran teh Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina kaula teh sebagai utusan Allah nyampaikeun bae leuwih natibatan eta teu meunang maksa-maksa kita iman ka Gusti Allah teu meunang teu aya pemaksaan lantaran wa ma anta 'alaihim biwakil pemaksaan teu jadi wawakil kita maksa ka kafir supaya iman teh aya sampaikeun bae mantak kurang ketika nyampaikeun bae hayu bae di hareupeun kafir ke di hareupeun saha adapun engke nu mere hidayahna mah adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala ielah anu hese teh nyampaikeun secara utuh secara murni naon kitu ngaranna muatan semata-mata nyampaikeun amanah ti Gusti Allah lillahi ta'ala. Nailah Kangjeng Nabi nyampaikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim tapi tetap ditentang baik sebagian hari tabas sebagian besar kafirin hari tabas sebagian besar tokoh-tokoh itu percaya ka Kangjeng Nabi. Nah dinasehatan ku Gusti Allah anjeun bae Muhammad sampaikeun ulah kababawa ku orang-orang musyrik arid anil musyrikin. Tinggal selanjutnya ke kumaha coba berhadapan Kangjeng Nabi jeung para musyrikin wala tasubbul ladina wallahu a'lam